urang teh menang pangampura ti Allah. Dosa leutik jadi leungit, dosa gede jadi leutik. Kunaon? Ku diuk pira oge, ngadengekeun pira oge. Ieu janji pan Rasulullah. Rasulullah geus ngajanjikeun pasti yakin. Ai urang meni mung-mung teuing ngaji teh atuh. Sok cinggareto aya pengajian di mana dia meni datangan we. Kaharti gugu teu kaharti tanyakeun ka ajenganana. Kitu. Ulah kahalangan ku gamar kadece, gamar mah meunang jelema. Sajen euy ustadna ieu. Oh, cenah ieu mah teh Muhammadiyah. Dora jadi teu init urang Persis teh. Ieu sebenarnya teu NU, teu init urang Muhammadiyah. Ieu cenah teh mana? Oh, ti Persis ieu mah. Teu init urang NU. Alah, ece. Karajinan tukang sablon. Logo mah karajinan tukang sablon. Lain agama. Muhammadiyah, Persis, NU, LDI, nah, SI, Al-Irsyad, lain agama eta mah ormas, organisasi masyarakat. Tingali we anu penting pegawaianana da gawe, anu penting mah tidak perlu sebuah nama teh. Nya, ai berjamaah mah penting, berjamaah mah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa ma anjeun ulah nan kudu berpegang teguh kana tali Allah, ulah bercerai-berai. Beda mah meunang, ngan papisah ulah kitu. Tadi urang teh naon begitu, beda papisah. Beda papisah. Beda papisah. Cilaka. Beda mah pek wae, da beda sirah, beda pendapat atuh. Ngan papisah ulah bareng we. Besi hoyong ningali anu berbeda-beda tapi bareng sumping katen sim kuring. Abdi teh gaduh majelis taklim namina teh KPM, Komunitas Peduli Masjid. Ieu eusina ti berbagai macam ormas. NU, Muhammadiyah, Persis, LDI, Jamaah Tabligh, FPI, kabeh aya di dinya. Ngaraji. Beda, salat teh endah, wah ngajajar. Aya nu kikieuan curug mah teh, aya nu jeceng, aya nu tina la ilaha illallah, aya nu usoli, aya nu langsung takbir heula, nu takbir langsung. Wai, rupa-rupa eta ceuk. Beres teh ngaji, beres teh wudud bebarengan, ngaliwet, tuang sasarangan, teu paseha. KPM, Komunitas Peduli Masjid. Endahnya lamun umat Islam geus seperti kitu. Aya ceuk saha teu bisa ngahiji, bisa kumaha teh. Hatena leungitkeun gamarna geura sok saha urang Islam sarua teu sahadatna. Sarua naon? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti eta dulur urang. Mun beda sahadatna lain. Gitu. Beda fikih mah pemadagan, da fikih mengabuntut bangkong, Pak. Abdi mangabejaan we fikih mengabuntut bangkong mah anu tamat kabeh ge. Dalam tamat mah sarua atuh kabeh bareng. Oh. Di NU aya dewan suro keur naon? Bisi salah urang di ibadah. Di dewan suro digodog keluar sepakat mupakat ijtima para ulama. Ieu tah salatna teh. Di Persis aya dewan hisbah. Naonan ti kituan bisi salah ibadah. Dionong ulama ti mana ti meuli dararatang bisi salah ieu ibadah ieu. Lahir we kesepakatan mupakat tina kumpulan pendapat-pendapat ulama teh kieu ieu salatna teh. Di Muhammadiyah aya dewan tarjih, di ulama nu boga kabeh pasantren ulama kiai kabeh. Supaya naon bisi salah ieu ibadah. Jadi sepakat mupakat keluar kesepakatan kieu ieu carana salatna teh. Barang ditingali teh ieu beda tiluanana oge. So fikih mangabuntut bangkong eueuh tamat kabeh oge. Ya, matak di mana orang berbeda fikih keun bae, beda fikih mah. Nu penting sahadatna sarua. Kitu ceuk. Merasa diri paling benar itu yang salah. Sasakeun atuh bisi ai batur ge bener gitu. Tak gitu ceuk. Teu meunangnya, teu meunang diklaim bahwa benar itu milik kita. Benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Da jelema atuh itu oge. Ya, aya kelemahan, aya kekurangan. Matak keluar geuning kalimat omat anjeun ulah taklid kana golongan gitu. Ya, ulah jadi di jalan taklid gitu.
mocok guru we ku mocok abah mocok bah aing kieu abah ge jelema sarua tuh ibu bapak sadaya nu geus simkuring dipihormat ujug nu tadi teh ustad ujug mata kade atuh nya urang teu meunang ngahampas atawa ngaledek ka usahanapeun buat teuing usahanapeun teh ilmuna mah saluhureun urang eta nu katilu nu kaopat mah nyaeta ustad ajeg ajeg panceg dina aturan Allah jeung Rasulna lamun ngadek sacekna lamun nila saplasna lamun panjang teu wani neuteuk lamun doyong teu wani motong estuning sagoler hoekna lamun seuk teh mah misalkeun kitu-kitu ti dituna ya eta ustad ajeg teu sieun teu dibayar teu sieun teu diburuhan yakin ka Allah subhanahu wa ta'ala kulak canggem bagja awak aya di Allah subhanahu wa ta'ala teu sieun sangsara ya teu sieun beunghar teu hayang beunghar jeung teu hayang sangsara teu hayang jeung teu emung hirupna mangga nyangakeun ka Gusti Allah nu penting mah usaha we cing bener tak kitu hirup mah di urang mah loba kasieun jeung ka emung nya bade nu takdir nu opat pan kitu jodoh pati bagja cilaka tah nu opat eta mah omat ulah hayang ulah emung ya kartos teu kade